tong gengsi nanyakeun ka budak aitenya mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Ulah ubudunya teuing, ulah kakonengan teuing, tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin dan jajuk. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung. Di beda-beda ternyata supaya nyararambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi mobil. Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur, kursi menang batur, lomari menang batur, kenteng menang batur, sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu hablum minanas teh ujar antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna didinya aya Rahman Rohim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian